beda dari itu jeung Sohibul Beto Kang Haji guru urang sadaya mana mah jajan punya kaset pan ibuna tadi nak keur hamilna ngadaharan we korban nu mata irungna ge mancung turutan urang Arab ai kuring mah lain hidung kuring baheula waktu nganeukeun kuring nu dian teh bakatuh mata wajar rupana ge tinggal nu mata kayu urang bungkus akhlak urang ku akhlakul karimah di mana dibungkus akhlak urang ku akhlakul karimah insyaallah bakal mahal harga urang nu teu boga harga bakal jadi boga harga nu boga harga bakal mahal hargana sabab ku akhlakul Tumatak diayak kemudian kesulit teladan Rasulullah supaya nurutan akhlak Rasul dan mudah-mudahan sakedik demi sakedik saeutik demi saeutik urang bisa neplak kana akhlakna baginda alam Kangjeng Rasulullah terus kan ya demo komo palurah mulai turun tidak jabatan turun tidak jabatan tinggal ibadah kalau palurah menghargakan rasa senang bener tinggal ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala sudah umur kurang sesana manfaat bikin kurang makin diambil coba di alam dunia mah itu salah kadar mahijang isung mahijang sore ayajang make ayajang nyakolakeun anak ayajang pasantrenkeun anak ge cukup lebih dicukup jang naon coba ya dengan dicek bapak-bapak panjangnya nomor Masya Allah Rabbul Karim gerahaya cukup nu penting mah ibadah ka Allah kabungahan dunia aya tungtungna kasenangan dunia aya tungtungna tayangan kurang kasenangan akhirat anu eueuh tungtung aya di akhirat tungtungna kasenangan aya tungtungna teu tayangan kasenangan akhirat tawah deui iwati rajin berjamaah ieu baik ngaji aja spek getol membacaan baca Quran sing getol maca tasbih sing getol maca sholawat sing getol lumata diawali tadi dari kumobat ulah ku protokol sholawat eta teh ngajak secara naon secara hak ngajak orang supaya rajin membaca sholawat Omong orang sebagai umat Nabi bari cinta ka Nabi pek lobakeun baca sholawat sugan we ngahasilkeun buah syafaat makin diomel kiamat ngan macana sing alus lamun hayang jadi ganjaran macana sing alus teu kudu loba yang penting dawam cek palurah tadi bukannya kuantitas tetapi kualitas maca sholawat saputing 4.444 ngan macana teu ejreg teman pakai terus sangat dan sabari 11 maca ngasing bagus insya Allah bakal manfaat Bibitina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman tamman ala sayyidina Muhammad teruskan ibu unggapan deh malu pada teleponin jadi ungap beda dari itu jeung Sohibul Beto Kang Haji guru urang sadaya mana mah jajan punya kaset pan ibuna tadi nak keur hamilna ngadaharan we korban nu mata irungna ge mancung turutan urang Arab ai kuring mah lain hidung kuring baheula waktu nganeukeun kuring nu dian teh bakatuh mata wajar rupana ge tinggal potong wajah Allah Rabbul Karim ya mata sing bagus pembacaan ulah mah didenge-denge bari ke sekolah wah dijuru maca sholawat Allahumma sholli sholatan Kalimantan Allahumma sholli sholatan Kalimantan ngan Kalimantan gue dijawab juga tuh Sulawesi Selatan pakai damai wiridan si bagus kau baca rasok orang wiridan rasok si bagus pada yang wakop yang wasok baca lamun kan wakop subhanallah subhanallah subhanallah
alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lamun terwasal subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ulah ibadah denge-denge terkadang mawasal lain waqaf. Manallah, 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 milah, milah, barloh, barloh. Kamu musim hujan, barloh kamu kena wihidan. Masya Allah, Rabbuna Karim. Si benar Pak pembacaan, bukannya kuantitas tetapi kualitas. Nomor HD. Orang gaduh arto 10 lamar 1 juta berarti nu bareureum. Tapi sarowek kabeh manfaat mah. Oh, boga nganti nu lamar nu bareureum, tapi bagus manfaat teh. Manfaat bisa meuli koko, bisa meuli teko, bisa meuli batako, bisa meuli rokok, bener teh. Manfaat teh. Manfaat. Tuh, bagus begitu. Boga pamajikan teh hiji, tapi bintangna geuh hebat teh. Sohor teh. Wah, sohor sih eta mah pamajikan bintangna rawa bejo. Hebat teh. Hebat. Atuh iya Pak, boga hiji teh bintangna mah hebat daripada boga 4 swing kabeh. Masya Allah, Rabbuna Karim. Ya, nu mata kayo berjamaah ka teruskeun. Osok kurang berjamaah osok. Alhamdulillah, Pak. Osok kurang ngaji osok. Ibu osok ngaji tara Bu? Tara. Osok ngaji tara. Alhamdulillah, sing daek ngaji Pak. Nunggu-nunggu sanajan bari urang teu ngaji bakal maot mun kene bari maot bener teh. Bari ngaji gitu nih bari maot. Mun kene bari ngaji. Leuh aya arep-arepkeun Pak. Di mana urang maot kalau syahid genah teh. Man mata fi talabil ilmi mata syahida. Saha jelema nu maot dina jero lalakon talab ilmu maotna maot syahid. Hari di dieu pangaosan mungkin naon? Malam naon? Malam Jumat lamun Bapak ngaji malam Jumat ayeuna begitu budal tina pengajian ngajak malam Jumat hareup rek ngaji deui memeh malam Jumat malam syahid dah. Untung teh. Untung salamat di barga, salamat di kuburan, salamat tina langratan, salamat tina buku amal, nepikeun ka beunang kariduan Allah, asup kana surgana Allah, uladang rajin ngaji. Ayeuna lamun ibu umpama lamun bapak-bapak maot hayang maot syahid uladang ngajuru moal kabagian urang. Dan sok ngajuru mah ibu tadi pada si kupas kudu balik pertama laras teh Bu. Ari keureuh teh untung lain. Ari hamil untung teh. Untung sapentingna 1000 malaikat mametakeun pangampura diangkatkeun 1000 darajat ditulikeun 1000 amal. Kahadean dihampura 1000 dosa di mana ngaruang-ruang rek ngajuru sarua ganjaran perang fisabilillah di mana orang nabongsot kamu karunya maka bersih dosana secara orang berkata keluar tina liana. Untung teh dumatak lamun ibu-ibu maot tina jero lalakon lipas 60 poe maka maotna maot syahid. Untung teh nu matak aya wewe mah aya jang paranti ngabebaskeun dosa di mana ngajuru seep dosana ngajuru seep dosana ngajuru seep dosana ai urang aya teu aya nu matak eta mah ibadah khusus pikeun ibu-ibu. Untung teh ibu nu matak ku ayana untung sing mineng greudeurna Bu. Atuh pirang ku aya untung hayang ieu hembu. Loban sok aya paribasana palurah anak cukup 2 eta kusin kuring di pikiran kumaha lamun geblek 2 kira-kira aya anak teu aya tong waka geblek 2 nu hiji conge nu hiji nglayah ibuh teu sedangkan Rasul nganjurkeun kudu loba kudu saeutik kudu loba jeung Nabi tajam wajul walu dan wadu pek neangan pamajikan teh kawin teh kudu ka awewe anu turunan reuleuh
turunan 24 turunan 12 saya 12 ya. cuma turunan 2 supaya membanggakan banyaknya umat bagi Rasulullah sallallahu alaihi ngan biasanya cepot bagala lamun hayang turunan anak rendah turunan letik kunjurna gede kumaha ieu lemah teuing jika mau asal mau bedanya wal beda apa masya Allah Rabbuna karim padahal lamun kurang ditelaah lamun kurang rek ditinjau agama dengan pemerintahan sama anjurannya cuma lisan yang berbeda so cek agama anak kudu loba cek pemerintah cukup 2 tapi hakikatnya cek pemerintah kudu loba namun sebabnya sekolahan dicieun deui baheula mah SD unggul SD SMP SMA aya mah aya TK aya PAUD aya MI ari sekolahan jang budak jang kolot coba yo ari sekolahan jang budak jang kolot jang budak di sekolahan dicieun wae budak kudu eueuh cuma satu sekolahan ayo bener teu dopan ayam kolot ayeuna lamun kolot ketung tilu kenong 2 erlo jadi putar deui huntur tilu tinggal 2 nu hiji geus kumer deui berarti nu ejeur tinggal hiji bari suku geus tilu jeung kitu kudu berangkat ka sakolahan pantes moal bahwa ka aki-aki kudu berangkat ka sakolahan aki-aki make celana budak nu beureum rek pantes moal atuh celana budak bobol kolot cuy di kang nagok mangga bareng Masya Allah Rabbuna karim lumata kaget meuni loba komo lamun niat ibu saeutik anak sieun teu kabahaban tah eta patauhid dina KTK ari kitu mere rezeki saha nu mere rezeki saha urang masalah kadang sarengan lamun urang boga sangka bahwa rezeki beunang urang kukur kajeun ngaji nabi kajeun ngomong RG kuriman yang apa bersih tekad urang keluar tina tekad agama lamun hukum teu dibejakeun teu nyaeuh gitu jeung teuing masyarakatna cilaka oge yang penting nyampeluh ke sorangan beres teh Masya Allah Rabbuna karim Pak lumpata kembali ke asal hayu urang bungkus di urang ku akhlakul karimah ngalah nu boga harga tambah harga nu teu boga harga jadi boga harga terus ke beuki urang di mana ngaji kasih Rasulullah bang kasihna Rasul tepang kasihna Pak ngan kade ulah boga sangka para nabi goreng nabi seluruhna kaset ngan Rasul pangkasetna da kaset aja 100 kaset aja 100% Pak nu 99 diberikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 99 nu hiji dibagi 2 dipotongkeun nu sapotong dibikeun ka Kanjeng Nabi Yusuf nu sapotong diiwit-iwit di zaman Nabi Adam nepikeun ka poe kiamat lumatak wajar urang kabagian kaset keneh ge wajar teh atuh sapotong dibagi-bagi bener teh sapotong dibagi umat sadun mata wajar kabagian kaset keneh wajar Pak wajar mata lamun kono jorek tong sok yang seurikeun abang-abang kuning jorek seurikeun ya lamun kono jorek tong sok yang seurikeun lamun anu jorek pamajikan anak geulis tong sok amok aya nu sok apok pamajikan batur geulis aya tara abang-abang manehna kaset pamajikan anak goreng ayo batur goreng pamajikan anak geulis sok aya nu sirik tanah ibu-ibu lamun boga salaki goreng ayo nempo salaki batur kaset sok sirik tanah sok amok tanah mudah-mudahan si dihampura tina wadul yang sirik geurah ayo ibu syukuran anu aya bener teu syukuran batur can terlalu tanggung jawab kami salaki urang geus bogoh tanggung jawab ka urang bener teu syukuran ka Allah Subhanahu wa taala syukuran
Di zaman Nabi Adam disulang-silang nu kasep kanu goreng nu gelis kanu goreng disulang-silang. Lu mantap lebih ke ayeuna teh sarua we kasep goreng gelis goreng kitu. Lu mantap lamun aya pemuda ngaca kana kaca aya nempo beungeut teh rada kasep kudu sedih pamajikan digoreng. Absi. Lamun aya pemudi urang kali parawan begitu ngaca kana kaca nempo dina kaca teh tulis kudu sedih. Kudu sedih. Namun sebab nama kesedih salaki digoreng. Tapi begitu pemuda ngaca kana kaca nempo beungeut teh remuk, nempo beungeut teh hancur, bos manis menang beubeutkeun. Nilainya dengan 2,5. Bari ku hancur-hancurna eta beungeut wayahna pemuda kudu bunga, pemuda kudu seuri sabab pamajikan pigel. Simpuri mangabubungah we kanu goreng. Masya Allah, Rabbuna Karim ibu. Gerahayo, dan ini pun ngalamun cek santri eta disebutkan aglabiyah, lain koknya, tapi kegalibannya. Yang cakep sama yang jelek sama yang cakep. Padahal di luar kegaliban aya nu kasep jeung nu geulis aya teu. Aya nu kasep jeung nu geulis aya nu goreng jeung nu goreng aya. Survei membuktikan kuring di kota tadi ngaliwatkan dia nempo kurang negro goreng patut pamajikanna di sarua goreng apa. Masya Allah Rabbuna Karim. Kajen bu orang goreng di muka dunia kajen. Rupa orang tergelis kajen. Rupa orang terkaset kajen. Kajen aja di muka dunia mah bener tuh. Nu jadi urusan ulah nepikeun kagoreng 2 kali. Nu dipikir paut mah ulah nepikeun kagoreng 2 kali. Keur mah hirup di muka dunia rupa teh hancur. Rupa teh yang menah bepoeun ku hatur. Hayo balik ka akhirat cilaka deui. Tentu wajahna bakal lebih remuk, lebih hancur di akhirat. Bener teh? Ayeuna kudu kumaha? Gunakeun umur urang sesana pake ibadah ka Allah Taala, ngarah urang salamet di akhirat. Najan di dunia rupa pas-pasan, di dunia rupa goreng patut, di mana balik ke akhirat dengan kariduan Allah, masuk karena surga Allah, insya Allah bakal kasep, insya Allah. Simpuring nanya mending dari kasep ayeuna mending kasep ke, so, mending kasep ayeuna mending kasep ke, mending tulis ayeuna mending tulis ke, udah ayeuna mana tulis iwati ngaharapkeun engke ibu bener teh di mana urang balik ke akhirat insya Allah lamun amal hade menang ridho Allah urang asup ka surga insya Allah bakal kasih. Sabab orang dunia Allah berikan 4 perkara. Terus kan panjang teuing mah capek mah sahan capek oke nyebutkeun moal. Masya Allah, udah karim Pak. Orang surga ku Allah diberi 4 perkara. Nu pertama, jangkung dedek dan orang surga secara Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Kangjeng Nabi Adam teh jangkungna 60 hasta berarti 30 meter. Pagikir 7 hasta 3 meter setengah. Bojona teh. Bojona teh. Jika kalau ayah hiji gak iya ngabeakeun batu bener-bener ngabeakeun batu naon atuh sababna urang make leutik ulah sirik kita oke sabab urang dibere pecek leutik ku Allah itu suatu hikmah itu suatu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Naon hikmah jeung kemuliaanna dahar cukup saeutik make ge cukup saeutik jadi saeutik biayana. Coba lamun jangkung cara Kangjeng Nabi Adam alaihi salam 30 meter kadir 7 meter setengah buru bara gemblong bajuna sapasar warna herang soranganeun terus so
mata ulah sini kan Nabi Adam beres deh dan baheula magalong de jangkung badak umat nage sarua jangkung badak dan umat mah kumaha nabina lamun nabi jangkung badak umat nage jangkung badak umat Nabi Adam jangkung badak Nabi Adam nage jangkung badak Kanjeng Rasul mah sedang perawakanna sedang lumata umat nage sedang jangkung teuing teu penek teuing sedang ada kumaha nabi Nabi nu kapungkur yuswa para ranjang Pak Nabi Adam 880 tahun Nabi Nuh 1000 tahun bahkan aya hiji jalmi Nabi Awad umur 4.450 tahun 4.500 tahun lu mata umat kami para ranjang dari Kanjeng Rasul relatif pondok yuswa teh ngan 63 tahun eta teh umur kali 63 palingnya umat kalau teh baleuwih saeutik warobat da ayeuna neangan anu yuswa 70 tahun rada hese Pak apa aya 70 tahun Pak lah kurang hiji tuh kurang hiji komo sahanapun abah pameureun baheus teh ka umat tak hese neangan umur 70 tahun teh saluhureun tina teh paling saeutik lolobana hampir terkadang kurang daripada Nabi aya begitu nama pas jeung Nabi yuswa 63 tahun nu matak lamun peuting ayeuna aya nu boga umur 62 tahun 11 bulan dakwah sabulan deui dakwah sabulan Pak sedengkeun galih-galihna aya maot mah kumaha lahiran Kanjeng Rasul lahirna dinten Senin Kanjeng Rasul diutus dinten Senin serta Senin Rasul lahir Senin diutus Senin hijrahnya dinten Senin kumus nage dinten dikuburkeun nage dinten Rebo lain Senin dikuburkeun Rebo ngan kumusna dinten Senin jadi serba Senin pamuran ge umatna moal pajauh lumantak lamun boga lahiran poe Minggu si kadek aku tinggal di akidah besi tulus disumpah Masya Allah Rabbuna Karim Pak nah iya kita kasih pertama umat Rasulullah lamun asup ke surga diberi dedegan jangkung secara Nabi Allah Adam alaihi salam hiji nomor kedua umat Rasulullah lamun asup ke surga diberi umur secara Kanjeng Nabi Allah Isa sewaktu diangkat ke langit Nabi Isa sabaraha umurna sewaktu diangkat ke langit Nabi Isa sabaraha yuswana 33 tahun lumata umat Kanjeng Rasul ge di mana asup ka surga teh yuswana 33 tahun ngarora di surga mah moal luhur sawareh moal penek sawareh sarua kos abri meunang ukur di surga masanajan sabari bapak ayeuna hirup di alam dunia nya pecekrek nyaleutik hirup deui di mana asup ka surga mah bakal jadi jangkung jeung badak umur paling orang suatu saat datang seorang nenek-nenek kepada Rasulullah sallallahu alaihi jeung nini ka Nabi ya Rasulullah doakeun ini hayang asup ka surga kumaha diwalerku Nabi ma di surga mah moal aya nini dan Rasulullah berangkat ke masjid ngelaksanakeun sholat nini ngajejreng teu bisa ditanya beh dituna leweh eta nini depan lamun nini leweh aki-aki leweh kabayang teu coba besok pipi kemong gadok geus ngaganoy buuk cari wis-wis leweh di buruan kabayang teu Pak kabayang kukulingan begitu Rasul uih di masjid kumaha cek Dewi Aisyah cariosan Gusti masakat kan ini tuh tinggal ini nepikeun ka leweh teu bisa diubah ditaros ku Nabi kunaon kerani nyapan ini cahaya masuk ke surga atau lamun ini mau masuk ke surga mau ulah tingkat kolot mau orang-orang ini mau masuk ke surga mah cek Nabi sanes
itu ini sanes ini mau asup ke surga, kolot mau asup ke surga, tapi apabila ini masuk surga maka dikembalikan ke Allah jadi ngora eta ini itu ngeslewek seri deui seri ibu kita mau ke sarolak balik ngora deui kan di surga mah ngora dari ibu hayang ibu ngora deui hayang ngora deui hayang itu saya menyebutkan mau hayos ya hayang ngora deui hayang sing keto taat ka Allah sing keto taat ka Rasul sing keto taat ka salat ibu mah aya tamah sing taat ka salat insyaallah ibu moal teu ngora deui balik ka akhirat moal teu ngora dari umur 33 tahun beujeuh apa 30 tahun mah beujeuh na beuki bener teh ayo dahar be dinginum be sarege be betul serba beuki pada kitu banyak beujeuh na berdasta yuswa 33 tahun rapat di surga nah umur di mana balik ka akhirat tua geus tua jeung carengan Pak sedang kedua deui waktu masuk jam 12 terus gini deh dua deui itu dianggeuskeun iraha mayarna deui dua deui Pak umat Rasulullah apabila masuk surga maka ku Allah dipasihan kakasepan secara kakasepan Kanjeng Nabi Allah Yusuf alaihi mungkin makasih di surga apa moal aya nu goreng moal nu mata kajeun goreng ayeuna mah yang penting ka di surga kas secara Kanjeng Nabi Allah Yusuf alaihi pan urang terang dongengna terang Nabi Yusuf lebih kasih Siti Zulaikha istri raja yang paling cantik terpana dengan ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam urang jadi penghuni surga Allah cicing di surga serba gini serba indah maka dicieun urang ke asep Allah taala piraku ibadah ade pamajikan garis ayo pangurang goreng piraku ya lumatak diserasikeun ku Allah Pak ya umur dingorakeun deui rupa dikasepkeun ku Gusti Allah ayeuna di alam dunia lamun urang hayang balik deui ka ngora bisa teh lamun urang hayang balik deui ka ngora bisa moal dari pertama dunia diciptakan oleh Allah sampai terjadinya kiamat yang dikembalikan oleh Allah kemudahannya cuma satu siapa? Siti Zulaikha ngan hiji Siti Zulaikha lu dibalikkeun deui ku Allah pangorana teh karena rek dijadikeun istrina Kanjeng Nabi Yusuf alaihi piraku Nabi Yusuf anu kasep boga pamajikan ini piraku Allah ge nyangaheun nu mata ku Allah dikembalikan ka ngora-anana jadi ngora deui adapun keperawanan Siti Zulaikha emang parawan Siti Zulaikha perawan kene sabab gaduh sarogena oh waktu harta jadi teu pernah kasorang mata teu manfaat sabarina teu manfaat tilu pan Bapak tilu nu teu manfaat teh hiji dakwah nawaran dahar kaluaran teu manfaat moal mere dahar kaluaran manfaat moal urang lamun kaluaran geus subuhan dahar kunyah teu tawarek betul nomor kedua ngawakong cinu sare manfaat teh kuring ngaberek jadi ieu bapak sare diculik sarua kos ngaji di luhureun kuburan moal mah nu mata cinta ieu lamun urang ngadengikeun ngaji hiji ceulikna tenglengkeun hatena pasangkeun panon polotokkeun gitu lamun ngadengikeun ngaji teh dengan ilmu teh giras di ibarat pohon keur bari didengekeun ge hese napalna cepet pohonna komo lamun urang bari teu ngaregep
liwat liwat hatena pasangkeun lamun ngaji hate urang bawa bapak lamun ngaji gak berasa hati sok dibawa tahan sok dibawa tahan bawa hati apa ulah ditunah di imah hati ditunah di imah ika madrasah teu dibawa tuh kukuhe teu dari ngarti jeung teu dari nurut teu cek kiai kudu salat berjamaah anggeran teu cek kiai kudu getol tahajud di penting anggeran teu da hatena teu dibawa soal lamun simkuring di imah simkuring boga boneka tong leutik sagede gajah eta boneka musim kuring di papatahan eta boneka cik sia teh boneka tong cicing wae cik pangbantuan ngepel sia pangbantuan kuku meh sia teh tiatiana boneka nurut moal naon sabab make moal nurut sabab boneka eueuh hatean boneka ayah hatian teu nu matak lamun nu hadir ngaji hatena teu dibawa boneka Masya Allah nu matak bawa jeung ulah huang haung lamun keur ngaji ulah babakan leutik komo budak bakal karecet ulah hayu kira-kira lamun babakan leutik kamu rek beunang moal lamun ucing ngintip beurit bukan kucing lamun ngintip beurit kumaha panon boloko ceulik racun bibir cawakwa buntut kupat kepot bener teh dengan beurit tahuan beunang teh beunang coba lamun ucing ngintip beurit hayo we huang heong kaluar boro-boro beunang kaluar di moal bener teh nu matak ngaji ulah kababakan leutik beusing ilmu teu beut ben dituna beusing salah pak lamun geus salah paham erak ka dituna so lamun jelema salah paham erak ka dituna Pak Haji di urang contoh urang ngadongeng di ngaji seperti kudu ngadongeng dan teu sabab lamun teu ngadongeng tuluh teu pada ngaji mah dibawa serius Pak ngomongna teh kumaha teh mingonan kan kitu bener teh kelah Pak Haji poe Jumaah berangkat ka Jagal di luar negeri tadi ke Jumaah ulah rame nih Pak Haji poe Jumaah wewe Jumaah berangkat ka Jagal cek eta Pak Haji pajagal aya jeroan doma teu saya jeroan doma teu saya ngan ke pabeurang rek mencit hiji deui geus lah mesen jeroan doma 2 kilo ngan teh anterkeun ka imahnya siap nyaho ieu meureun apa Pak Haji balik ka imah begitu balik ka imah pancet agama sunat sameme sholat Jumaah teh pek sosoroan jeung pamajikan pasok kurang di mepek Jumaah sosoroan jeung pamajikan osok tara ibu osok sosoroan jeung salaki sunah eta teh nilai tambahan ibu da sunah anu pokona mangan 2 peuting dina saminggu malam Jumaah jeung malam Senin ngan aya qobliyah jeung badiah ai qobliyah malam Jumaah malam naon malam Kamis ari badiahna malam naon malam Sabtu ai qobliyah malam Senin malam Minggu ari badiahna malam Selasa pere malam Rebo oh itu ngapeuti atuh kajen urang ieu ibadah deui teh pan oh pan abah mah geus kolot kajen geus kolot teh wayahna 4 punting sakali kaulang teu oh pan geus kuat geus hirup Tuhan kudu karunya awewe kakuatan anak 3 peuting di mana leuwih ti 3 peuting oleng makana nyaho nu batak ulah teu aya Pak Haji teh beureuh ya ti pamajikan ningat ke pabeurang cek pajagal ka pagawena jangtah anteurkeun jeroan ka Pak Haji nyaho ieu meureun heuh anteurkeun kumanehna hayu datang teh teu make adab teu make akhlak teh ya paduna mah begitu datang uluk salam bener teh dijawab beureun kena waalaikum salam iman karena kegerowan di luar Pak Haji jeroan Pak Haji
jeroan Pak Haji jeroan eta haji goreja kali pakai budak kurang ajar ieu budak ngan jeroan sih paman nama jeroan anak sakitu jeroan sih salah paham deh salah paham batu ngatur ke jeroan sebenarnya jeroan eta pas salah paham gojekan budak dibuka uang panto baru malam cangkeh naon sia pada bohong siangan jeroan pertama nama jeroan sia sakit jeroan aduh budaknya Pak 30 eta budak molotot teh kusimut budak ngajurung kieu teu gugur teu angin dicarekan ayo mana gimana abdi dijagal nganterkeun jeroan ayo kesalahan salah paham ya buru sia diakeun dicopot geus dicopot kumaha gableukeun patok haram ada deui kesalahan tuh era teu nulis kitu era akibat tidak salah paham urang jadi era nu mata ulah salah paham kali ceulik ngateng-tengkeun ngaji mah ya geurah ayo mudah-mudahan urang ladang ngaji sing maot sahih amin maot sahih cek tadi di mana lalakon tolak ilmu maot sahih tetep kudu di madrasah wae maot sahih man komo lamun maot di madrasah malam cuma ayeuna belah kidul maot hiji sahih untung teh untung malam cuma ahli belah kanan hiji gojojon maot sahih untung teh malam cuma ahli belah kulon hiji gojojon maot untung malam cuma ahli belah wetan hiji untung teh untung jangan mau nama mau sahih nanjang kiai rugi aku rek rugi kumaha boga penumpang sakitu-kituna nuntut para lain beda bapak dari penumpang haji mah hese angkot sini mudik loba kan itu kan dia aya wae penumpangnya coba ke madrasah dan ngaji eta dipake atuh dengan penumpang anyar teh hese mimiti asup ke madrasah angkot di lawang patok kadumpak ku baturna jeleng kata mah bener ya rahanya hese penumpang haji mah terkadang mah eta kene bahkan gak ditu nama silih gentian malam Jumaah ayeuna aya malam Jumaah itu nu ieu aya nu itu ngaji mah di mana-mana dikitu disimpuring begitu ngaji teh dengan 7 genep lain 70 genep 7 genep dah dia 7 dah dia genep 10 meureun beak kabeh ngaji mah hese tapi akhirat teh eta teh rese hupat bil makari diriungna ge ku pika embung diriungna ge lu mata hese kana ngaji hese teh hese sanajan sabari hese urang masih getongan ngaji kagarak teh aya di belah lebak ka ditu rek naik ngaji ka dieu malam Jumaah cek di tengah jalan bukan di pegat mang rek ka mana rek ngaji ka mah ngaji ka dieu geus si paeh wae lu mata grogi jadi Bapak grogi teh grogi ku mata kayo Pak binuhan masih binuhan madrasah ieu teh kendaraan urang kalau hurna can angeus kaafek ka gede-gede ulah paletik-letik angeus keur ka luhur mereka masih megah nama masjid kecil-kecil bersih asal tiko bener udah akhirnya mau kumaha atuh yu amiru nama sajidahu wa muharabun antiqillah masjid halus-halus tapi jerona saeutik tina zikir ka Allah saeutik tina eling ka Allah da ieu mah kumaha halus-halus masjid nah itu halus-halus masjid nah bener teh demi siar agama Islam mata terus halus ke luhur anguskeun siap siap dianguskeun siap ada siap-siap mencen ya Masya Allah Rabbuna Karim patah di mana asup ke surga diberi kaset diberi tulis secara Nabi Allah Yusuf alaihi salam luka opat terakhir di mana umat Rasulullah asup ke surga diberi bahasa secara bahasa Kanjeng Rasulullah berarti bahasa naon bahasa Arab lumatak hayu orang kursus bahasa Arab osok orang kursus bahasa Arab osok tara kursus bahasa Arab sim kuring mah osok dari nasolatin dibaca bahasa Arab hari Fatihah bahasa Arab lain hari Kulhu bahasa Arab lain hari Falak Binas bahasa Arab lain
Ari munakib dari aya bahasa Araban teu, ari hadroti bahasa Arab teu, cek parurah tadi bener teu. Lobakeun amal ibadah eta teh kursus bahasa Arab jangan ke di akhirat. Dan di surga mah bahasa Arab ah ini kemarin kursus ya itu bahasa Arab kan ari amal ibadah coy memacet mau bisa ngomong. Wah asup ka surga nanti buat bener teu. Tuh mata kuladang amal ibadah insya Allah bahasa urang bakal bahasa Arab. Ayo nama di dunia teu pake lagu disebutkeun lagi bahasa onta ceron piamok. Bener. Padahal bahasa Arab paling mulia dugikeun kacana ka jero kubur. Ngantikeun bahasa urang neraka mah bahasa India bahasa. Baru make hehean teh. Eta teh bahasa India teh pikeun bahasa urang-urang neraka. Nu mata di neraka mah bahasana bahasa India. Di neraka mah nu mata beda itu mah budak leutik kalau baru kursus bahasa India dan di neraka belum. Loba teh. Lain dan di neraka nanti nyahoon maneh mah nya. Ketika mitoha korek diboyokan bahasa India. Korek kaciri. Beri gehese. Cap jahe untuk kasih bahasa Sunda kembali bahasa India. Lu mata perjuangkan supaya orang senang di akhirat asup ke surga Allah Subhanahu